Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrot jeung izin Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haplah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah nu barokah. Kuwidi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena wirehing urang sadar yen urang lain sasaha lamun teu ku Allah dijadikeun jadi saha. Para asatidah qori-qoriah mubaligoh tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI miwah santri nuku simkuring dipihormat guruaneun pikeun simkuring ais pangampih pupuhu lembur alhamdulillah karagragan bentang menyan putih wirehing bapak urang sadayana wakil Bupati Karawang hadir di tengah-tengah urang. Jarang aya pejabat nu daek hadir ke tempat kieu. Kawit kades, kadus, RW, RT, BPD, lebe, tur LPMD. Luran cage kana gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB jeung BLT. Anu hormateun simkuring. Ibu mewah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan. Kalayan hempak merbayaksa rekep deng-deng papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Kali-kali ibu ngawangkong jeung tukang dagang kunaon make jeung dagang. Jawabanana hayang untung. Kali-kali ibu ngobrol jeung tukang tani kunaon make jeung tani, jawabanana hayang hasil. Kali-kali ibu ngobrol jeung anu udur kunaon make jeung ka rumah sakit, jawabanana hayang sehat. Cing ari ibu hadir pangaosan ka pasantren tempatna di dieu ari pangaosan sabenerna hayang naon? Bisi hayang panggih jeung urang. Sepakat sararea yen pangaosan teh hayang meunang ilmu. Maka kuring sanksi lamun eta ilmu geus beunang deuk dipake naon? Da loba jelema harayang boga ilmu tapi naha geus boga ilmu ngadon sombong ku ilmuna berarti ilmu teu cocok jeung fungsina. Well. Sabab nu ngaran ilmu mah al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Tah kanyataan mah urang baroga ilmu ngan hirup mah poek wae. Ieu nu hadir kabeh ge apal ilmu tahajud ngan ditempotina kiceup kieu mah kiceup bareuki hees. Kabeh ge ararapal ilmu infak jeung sedekah tapi naha fakir miskin diarantep. Kabeh ge arapal wa'tasimu bihablillahi jami'a eta teh dalil nyarek pasea kudu akur jeung dulur tong pasea jeung tatangga tapi naha ustad ge gurger wae. Ibu ge ararapal kasalaki teh kudu hormat tapi naha duit leutik bet jeding. Nu jadi pertanyaan naha urang teu boga ilmu tawa eueuh oncorna hal sabenerna Allah nyiptakeun manusia teh jeung ilmuna tah nu coplok teh cahaya tina eta ilmuna. Saha atuh jalma nu bakal meunang cahaya ilmu? Jawabanna ngan hiji qalbun salimun. Iwal ti jelema nu boga hate bersih. Keur mah hirup bodoh kata mah geuleuh ka batur, bodoh wae geuleuh ka batur, komo pinter moal teu ngaleyak batur. Naha hatena kotor. Keur mah hirup sangsara kata mah tudang tuding ka batur, batur beunghar dituding nyegi. Batur beunghar majarkeun nuyul, sangsara wae kotor hate, komo beunghar moal teu nipu batur. Keur jadi rakyat wae sombong, komo jadi pejabat moal teu nipu rakyat. Mata kehidupan manusia tolak ukurna harga diri manusia lain bajuna, lain wujudna, lain bentukna, lain pangkatna, lain jabatanana, lain hartana. Tolak ukur harga diri manusia gumantung eusi hate nu sanyana. Mata ayeuna ibu ngadangdanan diri lain ulah pek ngan kudu sadar kena kuruksak. Pan ibu teh 30 ka handap mah geulis malahan disebut lagi bentang Karawang. Pan ayeuna mah bentang teh kecip-ketip acan.
Nah dunya teh tempatna ruksak, matak ngagelisan awak soal babari, kulit hidung hayang bodas tinggal meuli skincare ngan kudu sadar beungeut bodas punuk renge. Tah nu kudu ku urang dialusan mah ieu tah eusining hate. Nah ibu awak ngareneng nah bareng jeung hate ngareneng cantang tuh da kadang-kadang kajadian awak ngareneng hate mah teu ngareneng, lautan jero bisa diteleuman hate deet manusia mah hese dikobet. Ibu ngareneng jeung babaturan bubar ti dieu mah bisa jadi ngomongkeun babaturan bau kelek si eta mah. Awak ngareneng hate mah teu ngareneng. Urang berjamaah di masjid enteng teuing salat berjamaah awak nama tinggal geblus ka masjid dekul ngikuti imam enteng berjamaah awak mah tah nu hese mah berjamaah eusi hate. Matak nu kudu konsep kahirupan hate nyarande kana harta aya eueuhna, nyarane kana jabatan aya eureuna, nyarane ka salaki aya maotna. Hayu urang nyarane ka Allah anu langgeng abadi kekal salalawasna. Well. Matak manusia nu alus teh manusia nu alus hate. Anapun konsep hate konsepna kosong, ai kosong teh teu boga naon-naon, manusia teu kudu legeg sakadar disebut batur. Nana gerhana disebut ustad, disebut kiai, tah kuring teh emung. Nama jeung emung sabab sieun teu akur jeung gawe, hanas disebut kiai ai pagawean baeud ka batur. Apan ngaran ustad jeung kiai mah SK-na SK ti Allah, contona ti Nabiullah, warasatul anbiya, pewaris para nabi. Ayo nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud, urang ngacung ustad mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud, lamun mah di dieu aya nu bareuh eta mah lain tahajud asam urat. Dibawa kana tugasna mah urang teh karek disebut Pak. Nabi ngawariskeun ilmu bager, ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun, ya Rasul aya lauk, lauk disair dibikeun. Nana gerhana cenah ustad penta jamna dibikeun moal. Tuh awak pengajian hate mah suudon wae. Panya urang bareres kitu ieu si hate. Tapi pan ibu teh kuring, kuring teh ibu. Ibu manusia, kuring manusia. Mun ibu boga barang anu alus dipentak ku kuring, dibikeun moal. Heueuh berarti sesama jelema pedit tong sok seuli omongkeun. Jauh keneh urang kana darajat tingkatan anu ceuk Allah. Jauh. Heueuh. Di luhur aya pejabat, cek saha pejabat, cek rakyat. Jara di pejabat teh karena dicoblos rakyat, jadi pejabat eueuh rakyat nyarek mimpin cucunguk. Sok aya pemilu eureun rakyat teu nyoblos jadi pejabat moal. Heueuh matakna lain rakyat kudu hormat ka pejabat, tapi pejabat kudu hormat ka rakyat moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat. Moal jadi jelema gede tanpa aya nu leutik, mata geus gede kudu nyaah ka nu leutik. Ulah sakadar alusna kampanye bapak-bapak ibu-ibu coblos abdi insyaallah pret. Rakyat teu butuh janji tapi rakyat butuh bukti, rakyat teu butuh waos nyorocos nu penting mah aya buktos. Satuju kana caritaan kuring? Hayu atuh ibu nu ngomongna. Hirup sakadar disebut Pak nama kejeng kudu legeng. Bejakeun ka jelema beunghar, justru Allah teh dobel nitahna, dititah salat jeung dititah zakat. Dititah salat lambang keislaman, dititah zakat lambang boga harta. Mun miskin untung, teu dititah zakat da teu gablek. Apan engke teh nu beunghar mah ditanya ti mana harta dipake naon? Siapkeun alasan usahadena. Gusti harta abdi dipake miskin, Gusti harta abdi dipake yatim. Panolol ari bener mah si yatim jeung si miskin. Leres Gusti abdi saksina hartana dimanfaatkeun keur jisim abdi. Ngan lamun keur nu beunghar pedit wayahna. Engke di akhirat ditanya ti mana harta dipake naon? Jawaban sarupa dipake miskin, nolol si miskin ti surga. Waduh Gusti dagor si eta mah. Poe ayeuna jelema miskin direret ku juru panon, di akhirat masih miskin jadi saksi tina harta urang. Matak nu baleung harta kudu balagur. Lain sararomong, boga kongkorong, lempang dongko. Pingal ti dieu nepi ka dieu kuat gigibrig jiga nu setruk, hayu ngaos.
Islam teh ngajaga perasaan batur, tong ngomongkeun imah ka jalma nu teu boga imah, tong nyaritakeun kongkorong ka jalma nu teu boga, tong nyaritakeun sawah ka jalma nu kag boga. Nah, tong sok mah panas batur imeh. Oh toh dengerin buat nu ngomongna nu kitu teh. Teu nyaho. Sabab moal mungkin disebut beunghar tanpa aya hirup si miskin. Matak jelema beunghar teh geuning butuh anu miskin, matak perhatikeun kahirupan si miskin. Moal mungkin disebut beunghar tanpa aya hirup si miskin mah jasana ge gede. Aya nu maot pangheulana nyokot pacul nyieun kuburan, aya nu maot pangheulana nyokot pasaran, aya nu maot tahlil 100 poe, si miskin tara eureun. Matak lamun dina lingkungan ieu aya jelema beunghar tapi pedit ka si miskin, kali-kali si eta maot nu miskin dendam, jugwe cokot pacul sorangan geura nyieun kuburan sorangan. Manusia butuh ku batur, ulah coba-coba goreng jeung batur. Ibu make tiung menang batur, baju menang batur, selop menang batur, imah menang batur, ngalahirkeun di tulungan bidan, bidan teh batur, maot di kubur batur, di salatan batur, di tahlilan batur, bejakeun ka jelema naon alasan kudu goreng jeung batur. Well. Da iwal teh jelema nu kotor hate rujit ka batur mah. Batur nyen gedong nyeri hulu. Batur meuli sawah ratug angen, batur meuli mobil muntaber. Atau batur nyen pila paeh. Urang disiksa lain ku Allah, urang disiksa lain ku batur, lain ku dulur, lain ku tetangga, lain ku baraya. Hakikatna urang disiksa ku hawa nafsu dirina sorangan. Bener. Matak hirup ukur disebut, tong riweuh ukur disebut. Well. Da ieu teh nu hadir teh kabeh oge palsu. Cicing ulah bakal ngamuk. Ieu teh nu hadir teh palsu. Dumeh maneh rek pangaosan, ibak setengah jam, blush on dipake, wedak komo, lipstik heueuh, parfum ge sagara disemprot, dada semprot, ces beuteung semprot, ces kabujur-bujur cet. Dek ka mana ibu pangaosan? Coba asli nama di imah daster merengkel. Bau kelek oge ka salaki daek heug teu kajeun. Aslina urang teh saha? Aslina urang teh saha? Mata hirup tong legeg tong sombong pedah disebut batur. Hareupeun Allah mah cantang tuh. Saha atuh aslina urang? Innallaha ma'ana. Lamun hirup geus bareng jeung Allah tah eta asli manusia. Nah ieu pangajian jeung Allah duka teuing. Isuk ayakeun deui pangaosan, tempatna di pasantren ieu nu ceramahna kudu ustaz setempat, mungkin teu jamaah ribuan jiga ayeuna. Tah geus kajawab, berarti ieu pangajian lain jeung Allah, jeung naon? Panasaran hayang nempo jelema anu na TikTok. Leungit tah Allah. Nana gerhana nah ceramahna jeung Allah tong wara percaya. Ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan, datang moal 2 kali sudona tah. Wah. Beki kacau kayaan hate. Lamun nana gerhana ceramah teu dibayar, tuluy teu datang, geus catat, berarti ceramah kuring lain jeung Allah, tapi tujuanana karena jeung duit. Mana jelema nu bareng jeung Allah teh hayang panggih? Da lamun jelema bareng jeung Allah, sifatna bakal niron sifat Allah, kahayangna bakal kahayang Allah, keputusanana ge bakal keputusan Gusti. Ibu kunaon jadi randa ngora-ngora, budak jadi korban, da lain jeung Allah jeung nafsu. Jadi randa ngora-ngora, budak jadi korban, nah anu dituding Allah. Lain Allah nu salah, ibu nu goreng adat. Da salaki ge hayang menangkeun pamajikan anu solihah. Ieu mah pasea lalak dasar bebeakan ka salaki teh si bagong kitu. Kumaha ceuk salaki, naon maneh nyebut bagong, berarti sapeuting aing hees jeung bikangna. Kumaha ceuk anak, mamah bagong, bapak bagong, ari abdi ya anak begujang. Ragrag talak, budak korban, cerai heueuh. Nah anu dituding Allah. Lamun memang hirup jeung Allah dina kaayaan apapun Allah kudu hadir. Ibu amak kasalaki, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Mun hate hayang jongjon, cantelkeun hate jeung Allah. Amak kasalaki tinggal wiridan.
salaki keur nagog kana TV dar ibu wiridan bari hohoak subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak keneh cekek saeutik yasin pan salaki teh bari nyamperkeun maca ayat kursi da dianggapna jurig cai asup gepro duit 2,5 juta jawab ku ibu sodaqallahul adzim duit menang cerai moal budak teu korban maknana hirup jeung Allah moal pernah ngalibatkeun hawa nafsu punten urang disebut hamba Allah tapi kenyataan mah nurut keneh kana nafsu mana hamba Allah keheul atuh da manya aya hamba Allah geuleuhan rujitan cuaan ngewaan sifat saha eta geuleuh sifat saha ngewa sifat saha rujit lain sifat Allah tapi sifat iblis matak jelema nu geuleuhan rujitan cuaan ngewaan naon alesan urang kudu ngewa jeung sasama dina hirup well da sifat Allah mah 88 asmaul husna disebutna ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mukmin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabar ya Mutakabir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar ya Wahhab ya Raja ya Fatah ya Alim eungap euy nepi ka ya Sabur buktikeun ya Ghaffar Allah teh Maha Pengampun kunaon ibu dihargaan batur lantaran lain ibu nu berharga tapi Allah munian kagorengan ibu kunaon nana gerhana dihormat lain kuring nu terhormat tapi Allah munian kagorengan kuring nu hebatna Allah nu boga urang munian kagorengan urang da ari manusia nyokelan kagorengan manusia ari si eta makhluk ti mana nya euy tah geus rada sadar mata keur nanahaon tiung saragam baju saragam lamun hate teh saragam tiung saragam bisa dibeli baju saragam bisa dibeli tah nyaragamkeun eusi hate nu hese ganti mata lain karena tiung nu saragamna lain karena baju nu saragamna saragamkeun eusi hate tah ieu mah geus rada kasiniran nu make saragam beda rada molotot ka urang pan baju mah Pak menang toko menang dunya boga duit tinggal meuli tapi nyaragamkeun eusi hate gumantung karakter hirupna rambut gondrong bukan pembohong leuwih alus buuk gondrong lain pembohong hatena jujur daripada dijas make dasi ari aspal diharakan matak nu ngaran hirup teh tong sok loba teuing ngalusan cangkang eueuh eusian kadong-dong ge lemes luarna rumet eusina mending jadi kadu saya rapi kasieun di koreh mah seungitna luar biasa bener ya teh matak nu ngaran hirup bareng jeung Allah hiji we catet narimakeun teu kudu riweuh ibu geus alus geus pantes ti bareto tinggal nampak tong sok loba ngarobah irung leutik hayang gede der dioplas atuh nyengsol pan riweuh teteh bulu panon geus alus make jeung disambung eluk-eluk kaluhur pan repot nempo kuring teh kajauhan kuat jiga nu berat kiceup balik ti dieu mawa motor galebug angin badag bulu panon ngiceup nilep duanana ti kusruk kana susukan ya Allah lain Allah dudut bulu panon cicing ulah kasigeng ya halis geus alus nada jelema teu riweuh ku halis ieu mah krok ganti ku patlot balik ti dieu teh pasea jeung salaki leungit hiji matak jelema nu ngagugu kana hawa nafsuna riweuh repot kahayang nu hade kahayang Allah sifat nu bener iwati sifat Allah keputusan terbaik iwati keputusan Gusti make jeung kudu riweuh nana gerhana aya geus jadi keputusan kudu mubalik mah geuning baju kieu ge jadi we mubalik heupan urang mah kieu da abdi ge sadar eueuh merek ustad kieu ngaran ajengan mah udeng badag gamis ngangsar sorban ngagaplek lamun kurumuy ajengan kitu mustami narangtung wilujeng sumping al mukarram pan ka urang mah saja jalan well kuat awan assalamualaikum pandaratang dia teh ka ruangan kelas ruangan pesantren panya teh marenta doa lain marenta dipoto tapi geus takdirna Allah sanajan bajuna biasa calana biasa ngomongna ngomong biasa
geus takdir mah moal aya nu sanggup ngahalanganana. Mata kirup tong sok panas ku kamajuan batur lamun kun payakun Allah si itu kudu maju urang teu maju keun bae dah hirup mah ujian wungkul. Ibu boga salaki bobogohan jeung nu kasep bari beunghar ai jadi jeung nu petot untung. Nama kejeng untung Allah itu maha uninga kana kaayaan hate ibu. Coba nu kasep bari beunghar lamun dina wayang jiga Arjuna mun di ustad jiga nana gerhana. Tong atau teuing nalika boga salaki kasep jeung beunghar hiji bakal galak timuru, dua lamun kaluar imah ditutur-tutur, tilu WA na bakal loba dipariksa, kapangi sayang-sayangan paserongkah. Coba jeung nu petot deuk balikeun henteu kajeun. Aya hikmah dibalik eta anu Allah maha uninga. Matak lamun aya salaki petot kukut piara paraban etang-etang gaduh marmot daripada ngabanding-banding salaki urang jeung batur. Nu kasep bari beunghar ibu init kamol cita-cita dek meuli tiung denai baju denai HP Oppo kurumuy budak parawan lipstik na murag dicokot ku salaki ibu, neng sakedap ieu lipstik ka kantun. Kumaha cek si neng, nuhun bapak. Kumaha cek bapak, sami-sami da juga ngajang ngilek pira kadar kata kunci sami-sami. Ieu nit kamol mah bade tiung denai sami-sami. Mah bade selop sami-sami. Mama bade tulus balanya teh moal sami-sami. 7 poe eta tina bablistik nepi ka baeudna 7 poe ari ibu damang. Coba jeung nu petot boro-boro lipstikna dituturkeun jeung budak awena jor geus teu butuh aing mah ka maneh teh. Aya hikmah di balik kajadian. Nyaralon kades, nyaralon bupati, nyaralon gubernur, aya nu eleh aya nu meunang. Punten bawa kana alam hakikat, kadang-kadang nu meunang eleh, nu eleh meunang. Cicing rada lieur. Kadang-kadang nu meunang eleh, nu eleh meunang. Jug ibu tagih janji ka calon anu eleh. Salira basa nyalon, boga janji ti anu pikajet. Jawaban simpel, pankeok. Selesai, Pak. Tapi nalika kanu jadi salira basa nyalon boga janji ka warga masyarakat a nepi kajet lamun mampu nohonan janjina maka menang dunia menang akhirat, ngan lamun teu mampu nohonan janji menang dunia tapi eleh secara akhirat. Wuh aing mah ngomong kita bari sieun deui teh. Ari kahayang teh da wakil bupati tong datang. Ngan untung orang Demak jadi setengah ngerti setengah henteu. Mata abdi marek Sunda we susuganan teu kaharti. Mohon maaf Bapak Wakil Bupati, saya bahasa Sunda. Oh, alah Pak tong diterjemahkeun. Saya sebagai juru bicara. Aan teh Pak lamun sengsorkeun we. Kuring orang Sunda. Jadi nyarita Sunda moal nurutan juga ibu mah kebudak geus tag-tag. Awas jangan main sisi balong nanti 3 jebur. Awas jangan main sisi solokan palid keh. Geus 2 bahasa dihijikeun. Kurumuy teh akina ti kota ti Bandung. Weh cucu kakek dicari-cari gok di dieu. Tepikeun ilmu teh ku perkara anu kaakalan ku jamaah. Ulah anu teu kaakalan lain teu bisa kuring ceramah bahasa Arab Pak, ngan Bapak linglung abdi lieur. Lain teu bisa kuring ceramah bahasa Inggris bisa in the name of Allah the merciful the compassionate ngartos teu. Boro-boro ibu urang yang meunang ngapalkeun ti magrib. Atak rek Sunda we. Kadar eta atuh wakil bupati teu ngartieun eta yang diharapkan. Dalam ditanya ke ibu, kenapa Bapak Wakil Bupati tersenyum? Pasti jawabannya ikut anda saya tersenyum. Alhamdulillah orang Demak tuh. Soleh pokoknya mah. Sobat abdi ti Nasdem. Matak lamun nyalon deui coblos deui we lah. Pan ngaran pamimpin teh kudu jadi Siliwangi.
ari silih teh silih ai wangi teh seungit. Jadi pamimpin teh kudu bisa nyengitan rakyat, wabuh ka susah rakyat, apal pangabutuh rakyat, nyaho ka nyeri rakyat. Ta eta ngaranna disebut Siliwangi. Naon ai cirina Siliwangi? Maung. Sugan maung nu rangeteng lain. Sugan maung nu belang lain. Cek tatar Pasunda ilmu filsafat bahasa Sunda, maung teh mak jeung ung, ai makna manusia, ung teh unggul. Jadi maung teh manusia unggul. Saha eta manusia unggul? Manusia unggul teh anu boga kriteria tilu, mata kujang molongna tilu. Naon molongo? Kosong. Mata pejabat mah kudu kosong, da eusina kepentingan rakyat lain kepentingan sorangan. Wuh! Ateuing da urang falsafah Sunda. Kudu kosong, jadi pejabat mah saha eusina kepentingan rakyat. Ulah ukur atas nama rakyat bari kanyataan kepentingan pribadi. Betul aing ngomong teu wani sia teh mah. Ari heueuh kosong. Jelema nu kosong bakal apal kana tilu rupa. Rakyat lapar, kuring pangheulana lapar. Rakyat geuleuh, kuring deuk deudeuh. Rakyat cua, kuring mah deuk cinta. Lamun ibu teu apal, ta ieu teh Siliwangi. Wakil bupati teh palebah mana Siliwangina? Urang tanya ieu nu datang, basa kamari pencalonan, naha kabeh nyoblos ka anjeunna henteu? Tuh cirian henteu. Tapi geuning ieu hadir nalika dipika butuh, tak ieu ngaran pamimpin nu nyoblos rakyat kuring, nu teu nyoblos ke rakyat kuring. Bodoh bolohona urang Karawang, kuring nu panghareupna bebela ka urang Karawang. Heungan ibu sabalikna. Ulah ngaku beunghar ai kana BLT hayang. Karena nahaon ai ka Allah minta beunghar ai kana BLT kuat nyarekan RT. RT gelo RW edan. Sing teu kunaon ibu nyarekan RT, batun menang BLT aing henteu. Pan ibu mah gedong boga sawah lega mobil aya budak sarakola. Yah da teh dilamotan. Nu kitu teh munafik ai ka Allah hayang beunghar ai kokoro mangih rayagung. Da jelema anu beunghar asli mah sadar diri, dahar teu hese, deungeuna boga, budak sakola, imah aya, mobil boga. Beunghar, heeh, kurumuy RT mere BLT, tolak harita keneh, moal RT moal deuk nampak, pangmikeunkeun ka si miskin, pangmikeunkeun ka si yatim, mama deuk nolak, peperieun mah mere henteu atuh eta bikeun ka ditu, tah eta beunghar sajati mah. Yah, nya ge keprok da eueuh. Geus rada ya kasiniran. Matak urang teh ulah jadi jalma nu munafik atuh Pak. Kahartos. Aslina urang teh geuning hamba Allah. Lamun hamba Allah sifatna kudu sifat Allah, kahayangna kudu kahayang Allah, keputusan ge kudu keputusan Gusti. Heuh kunaon urang sok susah ngagugu kahayang diri. Na ari ngawinkeun syaratna da ukur 5, panganten lelaki, panganten istri, wali, saksi, ijab kabul, da beres. Pan ieu mah aya dangdut, eta mah kahayang. Geuning aya bajidor, kahayang, wayang golek, kahayang. Jadi keur hajat joget, bubar hajat 2 poe jebleh di masjid. Palebah ditanya, nah kamari joget ayeuna ceurik, kieu geuning takdir Allah, lain takdir Allah, lebok kahayang. Jadi Allah teh panudingan. Kahartos. Tong sok nuding Allah hirup mah. Mata jelema anu alus hate cicing dina angka kosong, jelema anu kosong Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Gera baca ku anjeun ayat Allah 2 rupa. Hiji ayat Allah nu tertulis Quran ngaranna, 2 ayat Allah nu tercipta alam dunya disebutna. Pinter maca Quran tapi teu pinter maca alam, dina agama alus ngan ekonomi seuseut. Pinter maca alam ngan teu bisa maca Quran, ekonomi beunghar ngan sombong. Keur umat Islam dua nana, Quran buka, alam baca. Orang Cina Pak pangih jeung sireum, orang Cina pangih jeung laleur, orang Cina pangih jeung reungit. Mikir kumaha carana reungit sangkan teu nyocok, nyiptakeun obat nyamuk. Bangsa urang meuli. Orang Cina datang ka laut Santolo, aya budah lautan, dibawa dipariksa, ternyata budah laut bisa dijieun jadi keresek. Bangsa urang meuli keresek. Init ka Santolo ibu atawa ka Pangandaran, nempo laut, senang di ditu, balik meleneng ku hutang.
Jadi ahli pikir urusan dunia mah bangsa barat. Bangsa urang mah jujur, tukang make, tukang meli, ngan pinter maca Quran, salah sahurufnya kadang-kadang jadi pasea. Bener. Yuk urang baca, kunaon batur ngewa ka urang, kunaon batur teresep ka urang, punten da urang masa kapeung jadi orai. Ari orai ganti kulitna ngan ngaran anger orai. Tah pangaosan urang teh punten, karek bisa ganti tiung, karek bisa ganti baju, karek bisa ganti ustad, karek bisa ganti majelis, karek ganti nama, karek ganti tema, hate mah teu ganti-ganti. Anu teu akur jeung dulur anger, nu pasea anger, anu garelo anger, nu kedul anger, nu pedit anger. Tah kitu urang teh. Aduh. Filosofi hirup lambangna orai, ayo orai ganti kulitna mangga. Ay orai ganti kulitna tapi ngaran anger orai. Alhamdulillah. Mohon maaf nanti di akhir acara mohon dipimpin untuk sodakoh infak. Siapkeun. Kade tong balik ai bahaya pengumuman kieu teh. Bari urang ge rada ngagebeg kieu teh, Pak. Berarti mohon maaf nanti di akhir acara mohon dipimpin untuk sodakoh infak jamaah untuk pembangunan pondok pesantren juga bangun daya. Insya Allah. Berarti orang ngumumkeun ge kudu di akan bahaya nah. Dari barang urang mere teh sebenarnya mah lain mere tapi keur nyokot. Matak lamun aya nu menta kudu sumbangat mere. Nah da keur nyokot. Cicing bisi lieur. Jadi lamun ibu barang bere kata tangga lain ibu mere tapi keur nyokot. Mere duit kata tangga gedena 25.000, tak ibu teh lain keur mere keur nyokot kahadean ti Allah ngalibatan leungeun tatangga. Matak lamun bisa mah ceuk urang bangsa Indonesia, ceuk urang Islam lain batur nuhun ka urang nuhun ka batur. Ayeuna ibu infak ka pasantren, ulah pihak pasantren nganuhunkeun ibu, tapi ibu kudu nuhun ka pihak pasantren. Nuhun parantos dibere jembatan pikeun ka surga, ketau atuh. Jadi mere teh lain mere tapi nyokot. Nyokot naon? Nyokot kahadean. Hayang kahadean. Cokot. Sedih atuh da. Tuh. Caritana we nu ngaran hirup teh. Lamun jelema geus alus hate bakal bisa silih ajena. Sanajan Ustad Barareda keun bae da angka 10 ge beda. 5 tambah 5, 7 tambah 3. 8 tambah 1, 8 tambah 2, 6 tambah 4. Berbeda jalan hasilnya 10 kene. Dek NU, dek Persis, dek Muhammadiyah, dek Jamaah Tablik, dek Sarekat Islam. Anger sholat mah karena Allah lain karena jamaah. Matak naon lamun hirup sini ajeuna. Nu di kopeah, nu di udeng, nu di sarung, anger nyarita nama Islam. Urang ge di kopeah Islam demi Allah tah. Tuh nu keprokan saurang deh. Hanya berbeda cara, hanya berbeda gaya. Nah maca sholawat aya nu sarupa da eueuh. Sim kuring leos ka Tasik, di Tasik memaca sholawat jadi es lilin. Allahumma sholli ala Muhammad. Es lilin pan di Bandung mah es lilin mah cece ateuing di Demak mah teu nyaho. Geblus ka Garut, di Garut mah aya alok maca sholawat teh sholatul hoho salamul hoho ala tohaha rasulil haha. Atuh hayang anu rada keras Banten sholatullah salamullah ala toha rasulillah ajib. Tilu cara tapi anger silih hargaan da anger nu dibaca mah sholawat kene sholawat nama gejeng kudu pasea. Maca tahlil kali-kali mah ibu aya nu maot hayang miluan tahlil aya tilu di urang mah tahlil teh hiji nu tungkul, dua nu ngagideg, tilu nu muih. Aya nu tungkul la ilaha illallah hudang-hudang dahar. Aya oge nu ngagideg la ilaha illallah. Lo cing teh mang naha ngagideg itu mah tungkul tempo ku maneh nu tungkul ngadon sare jadi emang digudag-gideg ngarah teh sare. Ngan aya deui nu muih illallah tah eta mah bahaya sajam setengah tahlil si itu mah bala kecerakan si eta mah golokok di buruan ongkek. Rek nu tungkul, rek nu ngagideg, rek nu muih, tetap nu dibaca mah la ilaha il. Nama gejeng kudu pasea hanya berbeda cara. Bener.
Nah atuh bangsa orang Indonesia beda jeung orang Arab. Moal bisa jadi orang Arab da urang Indonesia. Di Arab barang dahar ku 3 ramo nu dicokot korma. Coba di dieu barang dahar ku 3 ramo disuguhkeun angeun kacang. Heubeul dahar teh atuh. Make senok. Oh nyata bid'ah eueuh zaman nabina senok teh. Tuluy kulo bid'atin dolalatin wa kulo dolalatin pinar. Maknya aya Allah Rahman Rahim ngasupkeun kana neraka ku senok. Kecuali lamun senokna anu batur dipaok. Di Arab ngong adan langsung komat meuje. Nah jam 5 jelema geus ngawala di masjid. Cobian di Karawang ngong adan langsung komat 5-an maghrib lagi. Mata kurang Karawang mayoritas adalah NU. Nahdlatul Ulama orang NU cerdas jeung pinter nyiptakeun metodologi studi Islam disebut MSI. Metode pikeun Islam kunaon eta ku gagalindengan ku hahariringan. Lol geuning di masjid aki-aki eling umat muslimin muslimat. Ayo orang berjamaah salat subuh airet setengah genep maghrib. Metode keur nepikeun Islam teu meunang dibid'ahkeun Pak. Nah kunaon di Arab nu kitu disiplin na ibadah. Kunaon di urang kudu make nu kitu di urang mah can disiplin na ibadah. Bener. Hanya tak mang mah hayang jiga orang Arab moal bisa. Di Arab taraweh nepi ka jam 3 subuh jelema daek. Nu dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, An-Naba 30 juz saputing tamat. Tempo nu taraweh. Sumanget. Cobian di dieu nepi ka subuh taraweh. RW pangheulana mimpian mantog euy. Malahan imam eta datang ditolak ku sararea. Cicing mani metong imaman. Lila. Lalu jeger bari maka tato hiling ku dewek. Dekul jeger atuh ngimaman nu dibaca Al-Ikhlas sahaben 23 rakaat Al-Ikhlas kabeh hayang meureun eta ge maca Anas pan malum jeger dipikasieun ku jamaah ngaranna teh laka tukang wios kulhu deui kumaha cek jamaah lajeng weh 23 rakaat setengah salapan anggeus kuat pada ngagabrug teu sangka cenah maneh jeger ge ngimaman mah hade tah jadi di urang mah ibadah hade teh nu tereh disesuaikan jeung kemampuanana masing kuring nana gerhana ceramah nabat di kieu-kieu metode ieu teh geus peuting pangaosan ulah eleh ku dangdutan. Coba ibu lalajo dangdut goyangna goyang Karawang Lilis Karlina pan urang dieu ti jam 8 nepi ka jam 5 lalajo dangdut nagong diajak balik ku salaki hayu balik ceceng rame keneh. Coba na pangaosan yasinan 5 menit juga hareuy jelema teh hayang mantong. Jadi kuring nyiptakeun metodologi studi Islam, metode minimal seurina aya, elmuna aya, asup kana hatena aya, kadang eta aya nu ngarti jeung teu. Kumaha ibu we? Da kuring mah teu bisa maksakeun maneh. Bener? Mata ustad teh barareda. Oh nyata mamah hayang ngulem ustad teh anu bari curhat, entong ngulim mesem kuring, ulemna mamah dedeh. Dan mamah dedeh mah aya program TV, mamah dan AA curhat dong, iya dong, pan ibu sok curhat mah, saroge abi mah nyeburutnya teu usaha. Omongkeun ka mamah dedeh, untung mamah dedeh pinter, datang ka RT, nyieun BPJS, sopak bebengok etana. Mamah dedeh bagian curhat mah. Anyata mamah hayang nu keras, Habib Bahar, Habib Rizik ulemna. Anyata mamah hayang anu jiga ojek online, urang. Anyata mamah hayang nu pinter sejarah, Gus Muwafik ti Jawa. Mamah hayang nu keur viral jeung tukang enteh, Gus Miftah. Anyata mamah hayang nu pinter Quran jeung hadis, nahwu jeung sorof, Ustad Adi Hidayat ti Banten. Anyata mamah hayang nu lentong, Gim ti Geger Kalong. Pan agi melentong, saudara-saudara yang budiman, alhamdulillah AA bisa hadir di sini ya. Bagaimana ibu senang berjumpa AA? Ya, ibu senang tapi AA yang kurang senang. Nah ieu geus kalolot. Matak naon lamun nu geulis dihadap nini ditukang. Hidup itu harus banyak berzikir sama Allah Ta'ala ya. Orang banyak berzikir hatinya tenang. Orang kurang berzikir kurang tenang.
Dan orang tidak berpikir jangan harap hidup tenang. AA sadar ini bukan panggung AA, tapi ini panggung AA Nana. Jadi AA mohon pamit. Karunya kapimpinan pondok pesantren kudu ngongkosan kaduaan. Ari jatah saurangan eta ge meureunnan. AA ge malentong. Mama ngolom ceramana hayang nu bari nyanyi. Oma Irama teh sih. Nah, dakwah na bari nyanyi talung roga lagu Roma, Pak. Daripada lagu nu ayeuna mah. Leneng nu ayeuna. Mage jeung aya lagu buka dikit Jos. Bari rock ponok, boro-boro mah ibu abdi ge mikir, nah naon nu dibuka naon nu ditojos. Komo aya lagu pulang-pulang berbadan dua. Nyana naonan sia teh keneng atuh hanapeun tanggal enteh teh. Ini sorangan balik jadi muleuyeung. Ieu lagu nepi ka mata kacau kana sirah. Coba lagu Roma Irama, indah. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta, tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasa dipendam. Pan kudu mirip. Badan pun tak berharga. Pan bener, sesaat ditinggal Jawa. Boro-boro dulur, boro-boro batur, pamajikan ingkah. Sugan ibu salaki maut milu ka jero. Sugan di dia di Karawang mah aya sakikunya Bapak ulah dikubur. Lamun dikubur marek milu. Kumaha cek pimpinan pondok pesantren istighfar. Kumaha cek lebe entong. Kumaha cek RW halangan. Lol kuring dijejak juk deuk milu mah. Dages di ruang memoal terorowesan deui atuh. Tungguan geus natus, aduh nu hayang milu ka salaki nu geus maot, buuk di beureman deui, rok di ponokan deui. Nalika aya lalaki teh, "Hei cowok, godain kita dong." Poho kan nu geus maot mah tah. Wararadul wungkul geuning hirup teh. Patak tong sok ieu mah jeung Bapak abdi bade ngiring. Urang mah lamun aya nu kitu ibu moal dihalangan, deuk dijajak juk deuk milu mah ganeng lah. Geus geblus mah asup ka jero moal teu roroesan tak keluar. Matak Roma Irama mah dicirian weh takdirna jadi penyanyi ngan nyanyina bari dakwah hepek weh asal ulah urang da kuring mah goreng sora. Matak Roma Irama mah disebut raja dangdut da baheula pernah labuh pan tina panggung. Tah lamun Bapak TNI lamun labuh teh pan heuras gedebut. Bapak TNI mah calon TNI kudu kuat kudu heuras. Roma mah lain kitu, gebut. Meureun eta ge. Bapak TNI, Bapak polisi. Lamun nitah nyangu, Bapak polisi, geura nyangu nyeta acan, prit ditilang geura. Mun Bapak TNI nitah nyangu teh kieu, geura nyangu, siap 86. Talung ka ustad boga salaki. Ustad malentong, Umi tos nyangu, teu acan abi wios urang puasa we, matak begung teh ustad mah. Nah bijaksana teuing ustad mah. Matak ya keneng bisi keur neangan jodoh talung ka ustad. Lamun ka TNI mah kudu siap sagalana, geura nyangu, siap 86. Nah, apan TNI jeung polisi mah bagianna lagi ngajaga negara, matak wibawa negara teh aya di polisi, aya di TNI. Teu mungkin polisi lebay. Nembak penjahat, angkat tangan. Kamu penjahat ya, sieun penjahat. Coba lamun polisi angkat tangan. Dierok isuk deui. Komo aya nembak penjahat, tewak. Kos nu rek nembak cak sia teh. Moal mungkin aya polisi kitu, Pak. Sahebat-hebatna polisi, sahebat-hebatna TNI, punten aya elehna kusaha ku istrina. Penjahat mana nu teu sieun ku TNI, penjahat mana nu teu sieun ku polisi, punten datang ka imah mah WA dipariksa, moal sakali-kali deui mah. Matak anger ras terkuat, ieu tah. Ibu-ibu urang ge sarua we ceramah, juga nu heueuh datang ka imah mah murungkut. Urang majikan, ieu ternyata tah ras terkuat teh. Jeung da ari bapa boga masalah jeung ibu-ibu paling rumit.
talung boga masalah jeung hayam. Sok ibu boga masalah jeung salaki mah 5 menit anggeus mah punten moal sakali-kali deui ayah teh geus we lalaki mah ieu mah baheula ge 20 tahun ka tukang maneh pernah boboncengan awewe sejen eta 20 tahun ka tukang dibahas keneh sabaraha giga eta memori nepi ka kuat-kuat deui. Matak lambang negara urang aya tripika desa, aya polisi, aya TNI, aya kades, taongna upacara hebat. Bapak polisi tugasna ngerek bendera, obado, sang saka merah putih, oro, brok, 2 poe di puskesmas da beunang genggerongna, tarik teuing. Bapak TNI tugasna ngalaporkeun, lapor, upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun siap laksanakan. Kumaha cek camat laksanakan. Da teu bayang lamun ku lebe kigituan. Camat sarua IPDN jalurna pemerintahan kudu tegas. Talamun ustad mah pasan kudu lentong. Mata ustad mah entong kikituan engke bagian ngadoa ditungtung. Ta bagian ustad. Ternyata eueuh deui senjata nu paling ampuh berumat Islam iwati doa. Matak bupati butuh doa, polisi butuh doa, TNI butuh doa. Matak hampura rata-rata anu rek nyalon sok datang ke ustad doakeun nya akang. Kumaha ceuk ustad? Mangga ku abdi doakeun. Tah kudu sadar nu jara di pejabat teh eta teh doa ustad. Matak geus jadi teh tong sok poho-pohokeun ustad. Well pisan. Ari keur hayang minta doa ti ustad geus jadi di geroan ge tara datang sia eta mah lieur hirupna teh. Aing mah bari sieun ieu teh. TNI butuh ustad, polisi butuh ustad, bupati butuh ustad. Mata geus jara di teh tong sok mapohokeun ustad. Kunaon atuh TNI ulah ngadoa, serenkeun ka ustad karakterna bro, manya aya ngadoa. Ya Allah, dikepret malaikat atuh. Matak perluna aya pasantren, perluna aya santri keur silih sampurnakeun geura cicing dina gawe tugasna masing beres hirup. Bener? Teu kudu riweuh hirup teh. Atak abdi mah teu hayang jadi camat-camat acan. Nah, ada rugi atuh. Kahartikeun jadi ustad. Ceramah peletak-peletuk balik gemol. Sahebat-hebatna wakil bupati sumping ka dieu demi Allah moal ngagemol. Malahan mah bapak bupati mah bapak wakil bupati uihna ge paneuri. Nah bisi anggaran tekor wayahna ku bupati. Apan bapak TNI teh mau ngamuk Gajah Meta aranjeunana bagianana tak lamun dina riungan ieu aya mau ngamuk Gajah Meta urang marayat balikeun we antep. Sana gelut jeung maung insyaallah nu meunang teh maung tah. Matak hirup teh kudu cicing dina fungsina masing teu kudu riweuh Pak. Ieu mah da atuh riweuh wae. Heeh ya. Didinya da urang mah bineka tunggal Indonesia merdeka lain karena umat Islam, Indonesia merdeka lain karena Kristen, Indonesia merdeka lain karena Hindu, Indonesia merdeka lain karena Buddha, tapi Indonesia merdeka karena Bhinneka Tunggal Ika. Silahkan berbeda keyakinan tapi NKRI harga mati. Maka lahirlah Kiai Haji Hasyim Al Asy'ari nu tadi dilagukeun hubul waton minal iman. Tong riweuh. Ieu mah cengek mahal Prabowo disalahkeun asal lieur. Tuh balik jadi presiden teh cengek mahal. Melak imeh melak. Lain kudu ngomongkeun presiden. Asa aral atuh da. Nah ari urang lalajok kana kagorengan batur teh beuki pisan. Ya. Teu sadar kana kalakuan diri sorangan. Bener? Matak pertemuan paling indah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan paling indah ketika aku bertemu dengan diriku. Man aropa nafsahu faqad aropa robbahu. Sing sajelema wawuh kana dirina, maka wawuh ka pangeran. Tuh, matak tong sok hayang wawuh jeung kagorengan batur. Da urang ge boga kagorengan nu sarupa jiga batur. Mun ibu nyokelan kagorengan batur, ibu ge kudu siap dicokelan kagorengan ku batur. Sifat manusia mah ajwa aja papasangan bener salah osok, daya kedul osok, alus goreng osok, nanda gerhana osok bener osok, osok salah mineng.
palebah mana minang salahna lamun ngadalil teh jiga nu heueuh. Innamal shadaqatu lil fuqara ngadalil teh sedekah yen sedekah teh mah rezeki nu geus aya ngeuleum rezeki nu can aya tong keum sangsara lantaran sedekah seramahna mah pan penting ieu ge kuring lain sedekah naon ngadudut saha nu bakal sedekah nu ngulem heueuh dek ditarima pan salira mah nyaho dalil da butuh atuh kumaha dalil kasisikeun we heula matak salah nana gerhana dina ceramahna jiga nu heueuh nyaah ka yatim nyaah ka miskin nulung nu butuh nalang nu susah lamun di dieu aya nu wani naik ka panggung tinggal kieu sae ceramah teh ka hartos pisan urang teh kudu nyaah ka fakir ka miskin aya nama amplop moal dibikeun cing teh naha pan cek salira kudu nyaah ka fakir miskin urang bagikeun ka fakir miskin kumaha cek urang nanya-nanya kitu moal datang jadi keukeuh Pak antara dalil, antara ilmu jeung dibawa karena amal. Urang teh karek mampu menghafal, can mampu beramal. Bener. Besarua ibu oge. Tong sok nuding urang wungkul. Mata kahirupan ternyata urang teh kudu cicing dina satu proses barokah. Hoyong ibu barokah. Naon ai barokah? Oh barokah. Ai barokah mah nu gede awak. Al barokatu huwa ziyadatul khair. Nu disebut barokah teh mah huwal barokah. Apa itu barokah? Al barokatu huwa ziyadatul khair. Nya simpelna mah kieu barokah teh nyieun alus hasil alus. Salat alus. Naon hasilna tina salat? Teu saeutik geuning salat alus tapi bubar salat nepak cangkeng dina kelek asa aing pang salatna. Nah, hatina salat jadi sombong. Maca Quran alus. Alus ibu, tapi nah teu saeutik geus maca Quran jadi pepeuraan. Jadi kunaon ibu peura tos ngaos Quran sareng salawat diteraskeun kana nadoman hubul waton. Nah, jadi ria. Lamun bener hirup urang jeung Allah anta budallahu ka annaka tarahu anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah matak ibadah teh tong sok dipinuhkeun kana status Facebook atuh ieu mun nepi ka tarawih genep poe dipoto alhamdulillah tarawih ke-6 lancar ka-7 ka-8 eueuh status da eureun sia teh mah tarawihna jadi ibadah hanya sebatas kebutuhan untuk bikin status nah naonan kikituan gue harus bilang wow gitu gele. Ibu. Aduh, lumayan rada kasinira. Pokokna mah well pisan. Pan alhamdulillah teh sadaya puji lillahi kagungan Gusti. Syaratna jelema bersyukur teh ku alhamdulillah. Ibu awak gede alhamdulillah. Nah, cirina salaki nyenangkeun. Jadi dipoto teh kieu tah, ulah kieu. Ieu mah dumeh maneh genut dipoto teh nya ngigir cing teh ibuna hanya ngigir ngarah ka tempo langsing teh penipuan aya dina fotona langsing nah kieuna jiga drum di jalan urang mah kudu pede Pak urang teh bisa ngarobah hirup iwati Allah taala matak nu ngaran manusia nu bersyukur teu weleh narima kana kodo jeung kodar pangeran bener Bapak wakil bupati kudu jadi wakil bupati susuganan kahareupna menjadi bupati nu keprokan limaan aduh nu tukang majikan bihung nyoblos tuh mudah-mudahan Bapak wakil bupati kaharep jadi bupati oh bener keprok ku takdir Allah 1000 jelema ngahalangan ulah jadi bupati tapi ku takdir Allah kudu jadi nu 1000 kajen nepi ka bengek teu urusan pasantren ieu 1000 jelema ulah jadi aya pasantren tapi cek Allah kudu jadi nu 1000 ngadon gering pikir matak nu ngaran hirup tong hayang kapake ku jelema nu kotor hate saalus-alusna ibu disingarepan ku jelema nu kotor hate anger bakal nyokelan kagorengan bener ieu nu datang lamun aya nu goreng hate ting ceramah sajam satengah lain ngadenge ceramahna tapi bakal nyokelan kagorenganana nungguan kacaletotna Gus Miftah sajam satengah ceramah kacaletotna semenit nah anu rame nu semenit padahal rencana Allah mah lain deuk ngabeungharkeun tukang es. Mana bukti ku disebut eta ku Gus Miftah tukang es sapoe Prabowo nyumbang 500 juta. Gubernur nyumbang, para dewan nyumbang, Agnia nyumbang, akhirna anu teh beunghar pirak ada disebut eta. Tak euna ibu ngarep-ngarep adu kacaletot teu sudi.
Padahal mah bios darek ngeusan. Ulah ngarep-ngarep ka caletot, da takdir mah beda. Kahartos Ibu. Nya matak nu ngaran hirup nanaonan kudu panas ku takdir batul. Al barokatuh huwa jadatul khair. Berkahna umur ku manfaat, berkahna ilmu ku amal. Berkahna hirup ku ibadah. Berkahna Quran ku dipigawe. Berkahna pangaosan ku aya perubahan sifat. Tak iya pangaosan wayahna anu goreng kasalaki kudu berubah, bubar ti dieu teh tangkep aya. Engke salaki teh bakal nanya, nah mamah uih ngaos teh jadi lebay, tobat. Isuk teh cek salaki mah ngaos deui enjing. Nah bapak miwarang wae ngaos deui ka pasantren eta alus geus beres pangaosan teh aya robah mamah teu calutak. Matak hakikat ibadah ieu nu katempo ieu nu kadenge cantang teu jadi ibadah. Tuh ibadah mah nu karasa. Pan ieu mah katempo jeung kadenge cantang teu jadi ibadah. Da ibadah mah nu karasa. Saha? Tuh nu teu datang. Kunaon mamah teu ngaos, apan ayah teu kengeng kaluar ti bumi tanpa izin ti caroge. Tanyakeun ka ustad patuh ka salaki teh wajib. Tuh itu teu datang teh lantaran can izin. Coba ieu teu diizinan ge maksakeun. Oh gitu kan. Cek salaki teh heukeun bae atuh teu ngaji mah da sirik ayeuna ge terek ngeusan. Tuluy urang tuang we yu atos masak parantos atos nyangu atos der barang dahar nohonan kewajiban pamajikan kanu jadi salaki ibadah gede nu paling paur ieu na teu apal salaki keur pepelengkingan na kursi keur nungguan ibu bari anu teh malam Sabtu hayang teuing pamajikan geura balik datang jam 12 peuting lalaki teh nalika keur sono tuluy asa peungas pangharepan ngahoa ka ibu lila-lila teuing pangajian teh ibu kasigeng pangaosan naon maneh nyarek kafir sabelgug eta ladang ngaji jadi hohoa ka salaki. Matak ibadah itu lain nu katempo lain nu kadenge tapi ibadah mah nu karasa kahartos. Barokahna umur ku manfaat, barokahna ilmu ku amal, barokahna harta ku sodakoh, barokahna pangaosan ku aya perubahan sifat saenggeus bubarna pangaosan. Hayang pan urang teh barokah tah lalakuan kabarokahan mah urang ukur ku 4 rupa. Hiji lamun anak geus alus ka inung bapana tah eta barokah. 2 lamun dulur geus akur jeung dulurna. 3 lamun pamajikan geus alus ka salakina. 4 lamun murid geus alus ka guruna. Neangan barokah mah teu kudu lieur. Hiji mun anak alus ka inung bapana. 2 mun dulur akur jeung dulurna. 3 mun pamajikan hade ka salakina. 4 mun murid alus ka deuk neangan barokah nu mana sok. Bisi teu percaya. Ilmu luhur goreng ka guru cado manfaat. Salat ratusan rakaat, tahajud mineng, Quran lekoh, hadis dibuka, berbagai macam kitab nyaho, sapinah, jurumiyah, sulam topek, tijan, mantek, maani, bayan, balago, nyaho kabeh goreng patut ka kolot, nyurucut cai panun kolot, arti 1000 kitab nu diapalkeun lamun kolot nyeri hate ku bibirna. Allah. Nah, sanyeri-nyerina ibu ngalahirkeun aya nu leuwih nyeri. Ibu ngalahirkeun teh nyeri ibu. 8 bulan dikakandung, sabulan ngaherang, 2 bulan gumidang, 3 bulan gumulung, 4 bulan mangrupa, 5 bulan usik, 6 bulan malik, 7 bulan maju kolot, 8 bulan ngorak deui, 8 bulan sang koceak sang gudubrag. Ibu mah lain ngadenge ceramah kalah nempo bibir urang. Kunaon mah nyebutna teh eta ku capetang-capetangna aja. Nya heueuh lah da latihan. Matak urang mah pas jeung pamajikan ke 2 jam can anggeus. Sabulan ngaherang, 2 bulan gumidang, 3 bulan gumulung, 4 bulan mangrupa, 5 bulan usik, 6 bulan malik, 7 bulan maju kolot, 8 bulan ngorak deui, 8 bulan sang koceak sang gudubrag, nang kuban sok sieun bitu, nya ngigir sok sieun bahe, nang karak sidikan eungap, pan kitu lalakon ngalahirkeun teh, bener? Cicing bapak mah tong ungek moal ngarti. Kusial, pan orok musial, dina waktu 4 bulan jeung 5 bulan, ujian paling badag keur ibu, usik malik, maruk teh seueul bapak. Nara bapak-bapak ngartieun. Pembukaan hiji, pembukaan 2, pembukaan 3, naik karena pembukaan 8, trot kecah kepetuban, ternyata budak teu kaluar wae tanaga beak, bawa ke rumah sakit, dokter nyeun solusi, kunting dicekelan, dikeureut, krek.
Bandungan nyebut kerakna, ibu-ibu meringkak bulu punuk, lalajoan bapak, iya weh. Dateng ngarasakeun digunting bapak mah. Nges digunting, budak dikaluarkan, bali dikaluarkan, asupkan alat pensteril kandungan, lep ditanya pan, bade hoyong deui gaduh turunan, kan tenan, sel telur bisi beku, maka aya zat pencair, ulah nepi ka beku. Tuh lu nama aya. Nyeri nabi akti karep teh ngasupkeun zat supaya boga turunan. Nges keluar, dokter nyokot jarum, asupkeun kana bola, ngahiji jeung kulit dikaput. Iya pahlawan sajati tegening indung, maka ku Allah disebut ummaha ummaha ummaha, indung 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 kakara abuka. Nah dua lalakon ibu, kunaon make jeung digunting melaan anak, kunaon dikaput melaan bapak. Matak engke deui mah geus ngalahirkeun teh antep petong dikaput. Iya pahlawan nu sajati teh Pak, indung indung indung. Baheula ibu keur leutik minta duit ka kolot, kolot teu mere, kumaha ngomong ibu? Janela dipebeuskeun, panto ditalapung, kadang-kadang gelas dibabetkeun. Nyeri hate kolot nalika anak seperti kitu, matak nyerina ngalahirkeun aya nu leuwih nyeri tibatan eta nalika anak hohoak jeung sesentak kanu jadi kolotna. Nepi ka Allah boga janji, salat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak, ibadah ditolak, ladang masantren ditolak, ceramah alus ditolak, naha Gusti bet ditolak. Inung anjeun nyurucud cai panona ku kalakuan anjeun. Aduh. Matak hayang barokah hirup mah sing hade ka inung. Tuh. Heula urang keleutik minta duit ka kolot, kolot teu mere kudu boga. Ayeuna ibu geus kolot hayang mere duit ka kolot, ibu ceurik. Nah, kolotna geus eueuh. Rup ku padung rap ku lumah katuruban taneuh beureum, ngoceak maratan jagat ngajerit maratan langit, ukur tutunggul anu ngajentul di hulu kubur. Matak lamun deuk hade ka kolot, ayeuna mungpang mempeng keur araraya. Nara teu seserian. Kunaon? Oh sedih. Asup merenya ceramah teh ya. Kan berarti cirina ibu teh baradegong teh. Tadi mah babara katakan dibere bab eta juga. Buat juga kapuk ka ibunan. Bener gitu. Mata keneng dengekeun yo cinta sejati mah inung ka anak. Sagoreng-goreng na anak tara pernah digoreng ku kolotna, sangewa-ngewana anak tara pernah dingewa-ngewa ku kolotna. Kolot teh oleh munian kagorengan anak, bener Bu? Matak ibu tong sok ngagoreng budak batur da batur ge boga inungna, sarua nyeri hatena. Ieu budak batur teh si baung mah, si bedegong mah teu sadar ibu boga budak anu kadang-kadang bedegongna jiga ti batur, nu akhirna cek si itu lebok. Nama jeung kudu merhatikeun budak batur, aya inungan aya bapak. Matak yo mumpung di dia loba budak parawan, kreng dengekeun yo. Nah dititah ku inung hese, dititah ku gobogoh daek. Damang. Ari ku inung dititah boro-boro mah dititah ngubah wadah, boro-boro mah dititah salat, dititah mani ke dirina. Nah sok nyebutkeun ke heula. Nah ari ku kabeueuh nanti ya janjian bade isa dinu poek. Deuk naon? Bari nu ngaran kabogoh mah penipu ngungkul. Nipu kabogoh. Teu percaya urang kana bobogohan rujit aing mah. Jetot ti tajong jiga nu heueuh, kamu sakit. Budak awewena gampang hipnotis. Iya, makasih ya kamu perhatian sama aku. Coba nu geus kolot kieu jetot ti tajong, kumaha cek salaki ibu eta batu eta cokor nalo atuh. Init-initan mau motor butut beberek-bekan, mogok dorong kuduaan, ngomongna iin diaan keur bobogohan. Coba nu geus kolot kieu dibonceng ku motor butut, ngagajeleng haritakeun dijejak motorna ganti cek aing oge atuh. Guguru mah tah ieu tah. Nah ibu saserian, pan ibu teh mengalami korban teh. Pan baheula mah sarua jiga barudak urang kitu Apel budak lalaki teu ngarokok, ditanya ku kabogona kenapa tidak ngerokok? Dompet ketinggalan, biarlah uang aku aja. Coba Pak ayeuna, Pak nah teu ngarokok, nyata eueuh duit eureun bisi TBC. Geus aya perubahan. Matak cinta sejati adalah cinta inung bapak ka anak, lain kabogoh jeung kabogoh. Pret. Komo aya bahasa engke keur ayeuna keur renah teuing. Matak barokah ibadah, barokah hirup mun anak geus alus ka indung hiji
Dua, mun pamajikan geus alus ka salaki, lamun mah ceuk Nabi teh kami nitah ka umat kami titah mi dua pangeran, maka nu boga hak pikeun disujudan salian ti Allah adalah caroge. Matak ieu teh sing eucreug ka salaki teh. Cicing Pak, tenang Pak, tenang, urang carekan. Pan hayang barokah hirup lain. Salaki balik ti panyabaan papageun lawang panto rengkuh bapak geuning sumping. Suntangan ngeus suntangan gek diuk di nebang barung cokot cai anu tiis keun bae teh make gula bikeun ka salaki bari pupun tenan punten bapana cai teh cai we teu gula-gula acan suruput ku salaki katempona jiga nu amis kareueut nah make jeung amis bari teu make gula nu amis lain gula naon atuh budi ibu ka salaki penuh dengan penghormatan kajeun teh manis nu dibikeun ari ibu nembaeun mah hayang nyeblok bener Pak tenang hade Pak ya, cek si bapak hade cenah tuluy siniran cek si bapak ngeus kitu cenah nangtung bapak nabi teu acan netepan asar hayu urang ka jaman ieu sabun ieu odol ieu anuk ulah nepi ka deuk mandi kokot tetengan neangan odol nu hiji digigibing ucing nu hiji di baledog budak aral deuk mandi teh siapkeun ku ibu bagaikan raja salaki teh beres mandi papageun deui ku ibu ieu sarung ieu koko ieu kopiah bapak mangga nyangakeun tah ieu sajadahna kebutkeun dekul salaki salat beres salat ieu kuliwet ka hareup deuk naon deuk nyuuh nalahunan salaki darengekeun tah pan ieu teh keun nerangkeun barokah mun hirup hayang barokah pamajikan sing alus ka salaki nyuuh nalahunan salaki pek ngomong da ibu teh pernah masantren pernah sakola ngomong sing hade bapana puputon kemang kedaton buah kolbu cengceman jiwa akang teh hormateun abdi damaeun abdi tiba heula nepi ka ayeuna rumasa can bisa ngabahagiakeun jadi cicing heula kalah nyurakan bapak tiba heula nepi ka ayeuna rumasa pamajikan can bisa juga makan anu jadi salaki hapunten bapana punten Pak ieu ceramah jero teuing direret tina kiceupna eueuh nu kitu teh eueuh tu komo nu tukang mah eueuh pisan dan nu aya ge salaki datang tujuh nagog menang duit teh buat jiga jeger sia teh kumajak salaki boro-boro teu apal setoran Senen ai mane Bang Emok teh sing atuh areureun kanu kitu patut teh untung gubernur nu ayeuna mah rek dibubarkeun Bang Emok teh kumaha nu boga hutang barayar heura teuing asli ku gubernur ayeuna Kang Deddy Mulyadi Bang Emok Bang Keliling deuk dibubarkan. Kalau prok nu boga hutang gede mah ari bebeja ka salaki arisan maknya aya arisan perkumpulan ngan limaan bikeun kakak jeung KTP tuluy nyieun perjanjian aku bersumpah dan berjanji lamun tina limaan hiji teu kabayar nu opat kudu tanggung renteng nah aku ustad make jeung apal pernah ngeclok barokah ibadah barokah hirup mun anak alus ka indung bapak mun pamajikan alus ka tilu mun dulur akur jeung ya boga duargi saberiji opat oke ku abdi teguhnya punten lain dukun neguh abdi ya boga duargi opat abdi yakin tina opat aya hiji anu beunghar tilu nu biasa-biasa tah sabenerna mah eta teh ujian lamun opat bersaudara hiji beunghar tilu biasa maka nu hiji kudu bisa ngarasikoan anu tilu ulah ari ka Bandung di Sumang ai ka Aceh di Sumang ai dulur teu dahar di Arantep cing atuh mikir urang teh kudu jeung dulur heula darah moal bisa diganti ku darah bupati Pak ieu mah indung maot bapak maot parebut warisan der pasea keur naon harta dipaseakeun bari maot ditinggalkeun sing dewasa hirup teh Bu demi Allah moal aya jelema beunghar ku warisan moal nu aya ge menang warisan menang ngarampas mah ngadon bea katungtungnakeun doraka heueuh harta teu kapimilik nanaonan kitu petah ho nang lah alem heueuh nya dulur opat tilu sangsara hiji beunghar nu hiji kudu mampu nanggung kahirupan anu tilu ta eta ibadah ieu mau kabatur nyumang dulur kalaparan di Arantep mikir deal oh mikir dulur akur jeung dulur murid alus ka wakiru man tata alamahu minhu mulyakeun jalma nu geus mere ilmu saha nu geus mere ilmu heeh pamedi pasantren ieu saha nu tos mesehan ilmu Pak Ustad Pak Kiai
Nana gerhana mah teu mere ilmu, matak nu kudu dimulyakeun teh lain nana gerhana. Saha ustad nu aya di tempat ieu mulyakeun malain kuring. Kuring mah datang ka dieu ge hiji diulem, dua diongkosan. Eta di tukang santri lamun cenah tahu gitu. Kuring mah datang ka dieu ge hiji diulem, dua diongkosan. Wajar datang ge Pak. Tapi ustaz setempat, ibu maot nu tahlil ustaz setempat, ibu gering nu ngadoa ustaz setempat, bener bu? Salaki leungit nu neangan ustaz setempat, tapi naha ka ustaz setempat kuat eueuh penghargaan, ari ka ustaz jauh bet ngahargaan. Pedah nu jauh dihargaan, nu deukeut tara salah gede. Nu deukeut hargaan mah nu deukeut, tah nu disebut al mukarram teh ustaz deukeut, ibu dengekeun ieu. Lain ka ustad deket nyebut ustad kuku tirah ustad jadi anak me. Kahartos. Wakiru man tata alamohu minhu. Mulyakeun jelema nu geus mere ilmu. Saha? Ustad nu deket lain kuring. Kuring mah datang dengan sakalieun eta ge lamun anu ngulem. Datang ka dieu anu ngulem deuk naon. Biheung bisa panggih deui tahun hareup teh jeung abdi teh ibu. Tapi ibu bakal panggih unggal detik unggal menit jeung ustad nu deket matak mulyakeun mah nu deket. Kahartos. Hansip jeung TNI naon bedana? Ai ka TNI ngahargaan, ai hansip tara dihargaan. Salah ibu teh. TNI hargaan, hansip ge sarua. Ieu mah hansip diledek. Aduh tentara doraka ti Inung sok ngaku sok. Tong sok kitu. Pan zaman Presiden Soeharto mah aya Siskamling, sistem keamanan lingkungan. Sanu tanggung jawab adalah hansip. Maka tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional, aya TNI, aya Polri, aya Polsek, tah hanap nama aya bawahanana hansip. Matak abdi mah ustad anu ngahormat hansip. Mana di hansipna? Eueuh deui. Ieu mah ka hansip teh ngaledek. Sok opat bu. Mun ibu hayang barokah hirup, anak alus ka indung, bapak, pamajikan HDK, dulur akur jeung murid HDK, selesai hirup. Justru Pak aya janji nu pasini, laut hayang bahe, langit hayang ancur, gunung hayang bitu, bumi hayang gewat kiamat, hayang gerah nyiksa, kasaha eta ka anak nuani hohoa ka inung jeung bapana, laut hayang ancur, gunung hayang bitu, dunya hayang gewat kiamat, hayang nyaksian nyiksa na Allah kasih eta. Nah saking ku kamaksiatan paling besar adalah nalika anak wani hohoak sesentak ka kolotna, itulah kamaksiatan paling besar. Dua, nalika pamajikan hohoak ka salakina. Tilu, nalika dulur pasea jeung dulurna. Opat, nalika murid geusnya campah nu jadi guruna. Pada geus moal baleg sakola luhur oge ka guru goreng lah. Deh. Kajian kitab itu kitab ieu ararapal. Ka guru goreng mah moal barokah demi Allah ibu. Sok talar anak alus ka inung bapak pamajikan alus dulur akur jeung murid HD ka HD ceramah kita bakal dirapalkeun bari lempang. Anak alus ka inung bapak pamajikan alus kasalaki dulur akur jeung dulur murid HDK titip ka para santri nu aya di pasantren ieu kade ulah nyigeng perasaan guru, kade ulah nyacampah guru, kade ulah nerjemahkeun bahasa guru. Jejing ulah nerjemahkeun bahasa guru. Nah urang karakterna budak dek nerjemahkeun jelema nu luhur ilmu moal kataekan bahasa guru diterjemahkeun ku urang bisa jadi ngaco. Matak mun bisa mah tanyakeun ka sumberna ulah waka diterjemahkeun ku awak urang. Da urang mah hengker tina pangalaman, hengker tina bacaan, hengker tina sumber, tapi guru urang lain bab hengker geus mah sagi dina ilmu. Matak sapinter-pinterna murid tetep harga anu jadi guru sanajan tamatan SD. Hartos ngeusan ke jam 11. Astagfirullahaladzim. Nah anda urang nu ceramahna ge kumaha urang we tuh. Sok ibu urang sodakoh ka mas pasantren. Sholawatan. Innallaha wal malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Prung. Mana ieu na kotakna? Kotak infak na mana?
Bade ku sorban bae. Oh aku eta Pak. Oh abdi ngiringan ya Pak. Aduh alhamdulillah. Dedek nyokot urang mah nyokot kahadean. Lain dek mere. Pak tong dibeja-beja Pak. Aduh, itu Bapak Wakil Bupati ge bade. Sareng wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin bareng bihi uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tudo bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu Simkuring sakit turu kami hatur teraskeun bobo sapanon sareng sampakan mugi agung cukup luhur jemar sihampurana paralun anu kasuhun meninggali nu di pamrih hampura anu katedak luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.